Kumaha ieu, Bah? Kita dileukeut heula China ta. Oh, mangga. Aduh, lumayan bah ieu teh. Pisan. Ujang di mana? Ujang di mana ieu? Ayo di dayeuh, dari kolong. Kami aya peluang si Abah. Sami apa? Naon? Dua jodoh. Salah jodoh apa jodoh masih RT bah ieu teh. Biasa bisnis mah ancur-ancuran wae bah. Aduh, Bisnis kana naon jang? karena jangkrik ongkoh bah ieu teh kana naon bah. Karena lele ongkoh tapi abah ini sepi mah bangku aja teh bah. Banyak ini solusinya di abah kumaha tah gitu. Oke lah, yang Kas kenapa aya tamu oh, sudah mereka Ka abah anu sareng ka abahmu. oh banget aya mah oke lah ngedaftar hari ini acan. Adain. Atos bang. Dibayar tuh. 50.000. Oh iya benar. 50.000. Ieu saha deui ieu janggotan sagala. cicing jawa dia bilang sok Ini salah Sareng Obat tamu. Aduh, nya terus tangan ya. Dia mau rezeki rek. Mikir rezeki ya. Oh, iya teh pada micin rezeki. sok. Cari kue di handap. Jangan cari, Oh, jangan di handap atuh Di geus. mana dihandap? Geus atuh mah di handap. Tadi teruskan usaha teh kalau naon jang tadi. ya eta terus dari Yang trik aja naon? lele mah Nah, aya terus aya kasih Abah ieu asistennya lah. oh Jadi kieu lamun si Abah mah nanya hiji 200.000, 2 session jadi 400.000. kalau ngaka 400.000 sekali dibayar saya mah kalau cing hasil we mah Abdi bade minum heula we lebar ya. Duh aja isa. Ajar. Ieu teh orang mana ieu? Kira itu cari doaan cari teh. Oh, nah. lepas bae Belum aya jelema yang kieu. Oh, begitu. Sok haruskan ieu kerahna. Jika sarua baju teh naon ya teh? Ah, ketinggalan ujang. Kerahna, Bah. Kenapa kerahna, Bah? Emang siapa yang mana tuh? Akak kan kedas saya salib gitu. Ieu teh bade naros. Ujang sareng euceuk kadari teh bade naon ieu teh? Abdi Pak. Aduh punten ya, ngahareman heula salib. Itu mobil di luar anu saha, Bah? Mobil anu mana itu maksudna? Anu Grand Max nu di luar sareng anu Fortuner. Ras masalahna kumaha dia? Eta teh aya di Oh, rek meuli beunnya. Aya juga ku siapa rek meuli? dina data. Teu acan 7 sasi eta cicilan. Kumaha caritana Ieu ieu? teh rentenir teh ngaranna rentenir teh anu kieu teh modelnya. Oh, Naon atuh? Bang Emo. di debt kolektor gitu. Bang Emo. Bener. Teu apal tuh dah. Jadi maksudnya itu bade nyenak mobil. Ah, eta laras. Gelut heula jeung itu tuh. Wani mah. Wani gitu, kalau gitu wani. Dua filosofi ku abdi Keula ieu teh, nepung heula. sok bereskeun heula we kumaha Kumaha ya caritana. Iya, pun tadi rokok saha deui ya ku abdi di imah rokok saha. Iya, tinggal bah aya abdi nyalak serat-seratna legal abdi. Wah, salah ujang ieu mah maneh mah tuh mawa teh ieu mah. Baik surat Cing, debt bereskeun. kolektor ieu mah. Bahmu. Sertifikat imah ieu mah. Naon teh ngagadekeun teu salah kumaha cik baca teh aja. Kumaha ieu teh? Eta mah sertifikat imah tuh. Bolong Oh, nu luhurna muhun. Iya tuh, tinggal ieu surat-surat kendaraan. 7 sasi ya, Pak. lain ieu. Nyaan ieu barodo pisan. Lain ieu mah. Ah. Ieu mah jual beli tanah atuh kumaha? Kumaha benerna? Iya, 7 bulan ya kita. Biasa. Oh, bener jual beli tanah. Kalau didinya mau surat-surat teh kunaon atuh? Oh, eta mah di deui. Iya, dan mirip-mirip kuningan. Iya mah leres. Leres. Iya. Mangaos Pak. Si abang mah bisa maca. Eta we nyangakeun ka Bah Mulyana lah. Bisa maca lamun gaut atau jeung nalu. Si abang mah hade. Tah, ieu Kira-kira ieu euceuk katinggalna tina aura siga nu aya masalah gitu. Kumaha sok ceuk? Abah mah hari ka istri we. Heula carikeun aja. Bah, abdi teh nuju milarian jodoh. Aduh. kayak kata pabulit abah ieu teh. Nu tadi tukang nagih ieu nehan jodoh. Ieu panggil di mana ieu teh? Ngarek dijodohkeun si abah. Apa di Ayo jeung bapak ieu. sarang ngistil we. Ari dijodohkeun. Erek moal. Abdi mah ieu
Cuman kalau Si ibu mah kasan nambah di lembut. Jadi ieu mah rek tatanya meureunana cara anu paling gampil nyokot mobil abah gitu kumaha Ibu, carana. berarti ibu kan susahnya peryogi jodohnya calik didinya. Iya mah anu ieu unggul di dia. Salah. Ya. Wan. Tah didinya ibu. Jadi ieu teh permasalahan kieu. mobil. Jadi si bapak ieu teh rek minta tulung ka abah meureunana jampena naon rek narik mobil. Gitu, Pak. Tepati kaharti nu kieu mah. Si eceu we nu kaharti mah. Abah mah ka awewe wae kumaha. Karunya tinggal tina aurana sigana geus lila ieu teh garung. Ya bener. Tapi abdi mah bahagianya. Ari si bapak ieu saha sih? Asisten. Asa sok tahu pisan. Asisten. Kumaha ieu? Asisten. Oh, Apa? oh asis. Ayo ujang di mana ieu teh? Boga Tong ningali Asgarna. teu meunang Jan. Teu meunang. Iya, ari bapak orang Asgar mana? lain eukeun gikiran ujang. Kira orang mana kieu? Orang Garut. Ieu Peda teu make barungkul teu katia orang Garut teh. ngerakeun ieu, Bah. Ngerakeun Asgar mamawa Asgar ari Abah ti mana? oh tuh ari awal mah ka ruhun mah ti ditu ti Pameungpeuk, Aduh, euy. ti Sancang. Sarua pisan ya. Jadi kade lain. Kumaha ieu? Nah, buat sami sama Ece. Ieu nu ripuh pipiluan. Cicing. Nu ripuh mah cicing. Itu sami si Abah yang Ece. Nu ripuh mah cicing heula geus. Itu berarti aku orang Garut. Bah, Ece teh hoyong. Kudu dipikanya. Sok urang pikanya nalele ieu si Ece atuh. Kieu we atunya. Aya si Akang. Bari nyerah naon ya? Nah, ieu kan. Oh, hatur nuhun Kang. Tuh, aya konsumsi wae di abah mah. Iya we atuh Kang Dian. Kumaha. Urang kadatangan urang ka dieu teh kan niat teh dek ngajabel ieu nya. Si Abah ti Pameungpeuk sarua jeung uing euy. Ieu entah berantah ti Garut. Orang lain Olele. Si Ece ieu tiga. Pameungpeuk. Tadi nu si akan susah mana jadi berkejaman. Itu kacai meureunna. Iya we atuh. Kumaha Abah saeuna Bah? Abdi ya. Ya teh lah Bah. ieu teh jalan dari papadon di abah. Lain tuh elek. Asgar buana Nusantara teu meunang dipake kikiran ieu. Nah, Lain pati ngajago. Lain. Ya, aya rek gelut mah jeung abah hayu. Nu jangan sekolah oge. Kela ieu nyeri beuteung. Cuman teh bawa abah rek ditolong ku abah. Salah jangan teu meunang kikiran teh urang kudu silih asi, silih asa, silih asup. Nah, ieu sok cai heula. Nya Bah, Ieu teh asup tah. nya Bah. Asi, geus ngadoaan. asa, sok. Ieu mah geus di Oh, itu kumpulkeun ieu mah. Iya, tah, sok. Siapa tuh? Aitas di doa. Jadi Nanti Ece teh Ece tadi dengan jodoh sok tah. Caina mangga tuh. Ada di iya ku Ece nya. Sancang ya. Iya. Sami atuh Bah sareng abdi. ari sarua mah tujang. Aduh. Abdi janten isin Bah, punten sadaya kami kitu mah atuh. Sanes maksa abdi bade jajabuana natana kumaha. Berarti urang kan ti luhurna sakaruhun Bah. Sakaruhun ari kitu mah tuh. Terus tadi panginten abdi sareng Kang Dian dongkap ka dieu hapunten sataecana ka Abah. Terus ka Abah nu rada ngalonyeng ieu hapunten teh ya. Oh iya mah asisten abdi. asisten Tos ya. Kade kikiran teh kade lain maung ieu teh kikiran teh. Bah, punten. Tadi si Ece ieu teh naon milarian jodoh. nya kumaha? Beneran. Abah oge hayang. Beneran. Abah oge hayang. Kumaha tingali Ceh heula. tetep Ieu kata mua kasih abah, randa mah bagian saya cicing. Heula. Dagoan heula ieu tamu kasih abah. Ti ieu heula ku abah atuh lain jo ujang wae. Heula Abah mah urusan Abah. Abah kuat keneh heula. Urusan Abah jeung abdi. Cicing. Abah rada ngajago jeung abdi. Abdi mah hapunten ka dieu mah. Tapi sama Abah cicing. Kang Dian. Kan duda. Atuh batu turun naik. Naon geusik naik. Ieu ge rek nambah. Ih, kumaha rek nambah ieu oge. Heula. Iman. Abdi. Ayo mau motong jalan ngaranna mah kumaha, Bang? Tingali raraina tingali. Motong jalan di mah Bang ngaranna atuh. Kumaha? Ngeusan aja jadi asisten, Bang. Kira. Sok Sing. Karapti karalam. Calik di dieu teh. Sok cik. Supados ka tinggal
Eta aduh tacan muhrim eta tos tong wawantunan kitu eta. Apa iya? Si Andi. Tah eta sakuliah China supados. Intinya mah sosok perhatian halus lebih ganteng. Tah teu geuningan. Sumping ka dieu teh barokahna, teu ku abdi tadi di Terawang, teu aya masalah kerelesan, masalah teu aya solusina geuningan tah kerelesan. Nya kitu sanes Bang Rena. Tadi motor ayam oke. Lain bener teh bener. Jeung urang. Solusi itu lain si Akang Iung ku Bah Mulyana ge solusi. Keheula. Sok ngaru jajatan ulah sultan we, erek mah. Oh, Hah? abdi. Erek Tah, sok. gitu we lah. Mending gitu we, Bah. Provinsi sultan erek. Berarti eleh Mbak, berarti Cing, Abah hoyong ngadangu. Abah mulu. Kriteria nu dipika hoyong ke eceun kumaha. Ya abi-abi mah jadi istri. Buru atuh ngomong ya. Tanggung jawab. Hoyong anu gagah. Ya anu bener-bener jadi imam kanggo diri Jadi itu mah tanggung jawab bungkul jeung abah mah ditanggungeun ah. Kapal lidinya Kang dia. Sok Erek. kan rumah kumaha. Cap teh cing kumaha ceu. Enggak. Tong sultan. Kumaha kita? Iya mah. Kayak tuh pilih lah nu mana. Sultan sok. Ngaju jajatan ulah sultan. Cari. Kang dia cari. Dia si Teteh, si Nanu milih. Can apaleun saya juara provinsi sultan ya. Abi sareng Abah nonton. Urang kan sami 3 rut. Cari ke lah. Urang kan sami 3 rut. Teteh di pamengpeut, abi di pamengpeut. Di sancang sami sareng asap. Piling teh rada. Kumaha tah ade ieu mah. Sareng abi we teu kalah dia. Kompimpah kuana mah. Kompimpah ki carana mah. Kompimpah kuana. Sok kumaha deuna we sok ceu lain mah ceu kumaha ceu jadi Juara desa saya kompimpah ya. Sok. Ya biasa nama. Abi moal milih ieu, moal milih Kang Suparman, moal milih Kang Dian, moal milih Abah. rek milih saha atuh ceu Abi teh. mah bade milih Abah we. Abi mah milih Abah we. Ah, ieu mah salah nama.